Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha ayeuna nuju daramang apa nuju sarehat? Nuju boga duit apa henteu? Apa nama arek kumaha kaayaan orang ayeuna nya ucapkeun alhamdulillah masih dipasihan keayaan anu begitu indahnya pamasihan ti Gusti ya. Semoga baraya urang anu naronton video ieu sing dipasihan kasehatan, sing dipasihan milik rezeki anu cukup ku Gusti ya, sareng dilancarkeun sagala urusan dunia sareng akhiratna, amin. Nah, seperti biasa simkuring masih nge-share, masihan terang ya, ngabewarakeun tentang jampe-jampe anu simkuring terang anu meureun ieu teh tilas diangge ku sepuh kapungkurnya ku karuhun urang. Nah, bima tujuan ngadamel video ieu bade ngingetan sareng ngajaga bahwa baheula teh nya khususna orang Sunda seueur jampe anu diangge nya ku karuhun teh nu meureun ayeuna mah jampe ieu teh tos hilang nya, tos teu arapal. Coba taros ka sepuh-sepuh nu di bumi meureun anjeunna tos rada lupa-lupa ingat nya. Tapi saat acan kana inti videona tentang kana jampenya abi simkuring nyuwunkeun di subscribe heula channel ieu ame abdi semangat masih nge-share ngupload videona nya, ame semangat lah intina mah. Sok ku abdi diantosan di handap video ieu tulisan subscribe, sok pencet we ya, da teu mayar tama gratis. Lamun atos abdi ngecapkeun hatur nuhun kanu atos nge-subscribe. Mudah-mudahan video simkuring ieu tiasa nyandak kamangpaatan sareng kaberkahannya kangge sarerea. Sok bilih bade diserat nya, ayeuna abdi bade nge-share tentang jampe tolak pelet nya. Jampe tolak pelet bilih anu raraseun urang asa di pelet cenah aya ya jampe tolak pelet nanya. Sok bilih bade diserat. Imut aing imut kunyuk, seuri aing seuri lutung, sora aing sora domba, tangtung Jawa anu burung, lengkah sawah kawas anu sirah, angin malika jadina, gendam mulang ka asalna, pelet hamo daek masket. Tah mung sakitu eta jampe tolak pelet nanya. Bilih aya nu urang rasaeun asa dipelet sok we eta bacakeun. Nah, cuman abdi moal masihan terang carana kumaha da tujuan abdi ngadamel video ieu mah keur nge-share tentang jampena sanes masihan terang ameh diangge nya. Amehnya santeuna dijagalah ngingetan ieu bahwa kapungkur teh aya jampe ieu nya. Sekali deui abdi ngucapkeun hatur nuhun kanu atos nge-subscribe. Lamun resep kana videona di like sok videona, lamun bade disebarkeun ka tetangga ka kulawargina sok mangga wae share. Lamun misalkeun aya kekurangan dina setiap video abdi sok di komen we dina videona kurang-kurangna naon masukanna nya. Pesan terakhir di simkuring tong hilap kana sodakoh nya, bade saperak dua perak sok sodakohkeun we, da mungkin pasti janjina ge pasti digentosan ku nu leuwih ageng. Nah, sakitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.